Nun di sana di Suryalaya, Tasikmalaya. Ila hadratin Abdullah Mubarak bin Muhammad radhiyallahu Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tanbih. Bismillahirrahmanirrahim. Ieu pangeling-eling ti pangarsa guru almarhum Syekh Abdullah Mubarak bin Nur Muhammad radhiyallahu anhu. Panglinggihan di Patapan Suryalaya Kajembaran Rahmaniyah. Dauhanana khusus kangge kasadaya murid-murid, pamaget istri, sepuh anom, muga-muga singgih nanjar kawilujengan, masing-masing rahayu sapapanjangna, ulah aya kabengkahan jeung sadayana. Oge nu jadi papayung nagara, sina tanbih kamuliaanana, kaagunganana, tiasa nang tayungan kasadaya abdi-abdina, ngauban kasadaya rakyatna, dipapalin karaharjaan, kajembaran, kanikmatan ku Gusti nu Maha Suci lahir batin. Jeung nasim kuring maju panayaan torikoh qadiriyah Naksabandiyah ngahaturkeun kagegelan wasiat kasadaya murid-murid masing hade-hade dina sagala kulampah ulah aya carekeun agama jeung nagara. Eta dua-duana kaulaan sapantesna samistina kudu kitu manusia anu tetep cicing dina kaimanan, tegesna tiasa wujudkeun karumasaan terhadap agama jeung nagara, taat ka hadirat ilahi nu ngabuktikeun parentah dina agama jeung nagara. Ingat sakabeh murid-murid, ulah kabaut ku pangujuk nafsu, kagendam ku panggoda setan, sina awas kana jalan anu matak mengparkeun kana parentah agama jeung nagara. Sina telik kana diri bisi katarik ku iblis anu nyelipkeun dina batin urang sarerea. Anggur mah buktikeun kahadean, sina medal dina kasucian. Kahiji kasaluhureun ulah nanduk, boh saluhureun harkatna atawa darajatna, boh dina kabogana estu kudu luyu akur jeung batur-batur. Kadua, kasasama tegesna kapapantaran urang dina sagala-galana ulah rek pasea. Sabalikna kudu rendah babarengan dina enggomi ngalakukeun parentah agama jeung nagara. Ulah jadi pacogregan, pacengkadan, bisi kaasup kana pangandika azabun alim. Anu hartina jadi pilara salawasna di dunia nepi ka akhirat, badan payah hati susah. Sabilu kasahandapeun ulah aya ngahina atawa nyieun deleka culika, buta daek kajenan. Sabalikna kudu heman kalawan paridoan, malar senang rasana gumbira atina. Ulah cenah ngarasa reuas jeung giras, rasa kapapas mamaras. Anggur dituntun, dituyun ku nasihat anu lemah lembut, nu matak nimbulkeun nurut, bisa napak dina jalan kahadean. Kaopat, kanu fakir jeung nu miskin, kudu ulas asih, someah tur budi bersih. Sarta daek mere mawe nganyatakeun hate urang sare. Geura rasakeun awak urang sorangan, kacidang rikna ati adi dina kakurangan, anu matak ulah rek kajongjonan, ngeunah dewek henteu lian, da fakir miskin teh lain kahayangna sorangan,
estu kadaring pangeran. Tah itu digesaneun manusia anu pinut kalumasaan sanajan jeung sajan bangsa sabab tunggal turunan ti Nabi Adam alaihi salam. Numutkeun ayat 70 surat Isra anu pisun dina akhir. Kacida ngamulyakeun kami katurunan Adam jeung kami nyebarkeun sakabeh daratan oge lautan jeung arikian kami ka maranehanana anu aya di darat jeung lautan jeung kami ngutamakeun ka maranehanana malah leuwih utama ti makhluk anu sejenna. Jadi arti ayat nyaeta akur jeung batur-batur ulah aya kuciwana. Nurutkeun ayat dina surat Al-Maidah anu sundana. Kudu silih tulungan jeung batur dina anggoning kahadean jeung katakwaan terhadap agama jeung negara. Soson-soson ngalampahkeunana sabalikna ulah silih tulungan kana jalan perdosaan jeung permusuhan terhadap perintah agama jeung negara. Ari sebagai agama saagamana nurutkeun surat Al-Kafirun ayat 6. Agama anjeun keur anjeun, agama kuring keur kuring. Surahna ulah jadi papaseaan, kudu akur jeung batur-batur, tapi ulah campur baur. Geuning dauhan sepuh baheula, sinalogor dina liang jarum, ulah seret dibuana. Lamun urangna henteu kitu, tang Tuhan jakal di akhirna. Karena anu matak genah terhadap badan urang masing-masing eta teh tapak amal perbuatanana. Dina surat An-Nahl ayat 112 diunggelkeun anu kieu. Gusti Allah geus paring contoh pirang-pirang tempat boh kampungna atawa desana atawa nagarana anu dina tempat menuju aman sentosa gemah ripah lok jinawi. Kari-kari pendudukna nu nyicinganana teu narima kana nikmat di pangeran. Maka tuluy bae dina tempat kalaparan, loba kasusah, loba karisi jeung sajabana kitu teh samata-mata pagawean maranehanana. Kulantaran kitu sakabeh murid-murid kudu arapik pilih jeung pamilik dina nyiar jalan kahadean lahir batin dunia akhirat sangkan ngeunah nyawa betah jasad. Ulah jadi kabangkahan anu disupri kager bageus. Daya lian pagawean urang sarea torikoh qadiriyah naksabandiah amalkeun kalawan nya-nya keur ngahontal sagala kahadean zahir batin, keur nyingkahan sagala kagorengan zahir batin anu ngeunaan ka jasad utama nyawa anu dirurung ku palujuk nafsu digoda budayana setan. Ieu wasiat kudu dilaksanakeun ku sadaya murid-murid supaya jadi kasalamatan dunia rauh akhirat. Patapan Suryalaya 13 Februari 1856. Ieu wasiat dihaturkeun ka sadaya ahli-ahli kitab Syekh Ahmad Shahibul Wafatajul Arifin radhiyallahu. Rangkeuyan mutiara hiji ulah ngewa ka ulama anu sajaman, dua ulah nyalahkeun kana pangajaran batur, tilu ulah mariksa murid batur, opat ulah medal sila upama kapana kudu asih kajalma nu misa ngewa ka maneh pangersa guru almarhum ila hadat Sayyid Syekh Ahmad Shahibul Wafatajul Arifin radhiyallahu. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.